Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang Dewi sareng Mang Agustin. Anu ngabantun carios leuweung larangan. Puji kalayan syukur teu kendat urang panjat keun ka hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugia salawasna urang sadayana dipaparin hidayah sareng pituduh ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilimpah keun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang di kulawargina, sahabatna, tabiut tabiin, sareng urang sadaya salaku umatna, mugia syafaatna tiasa ngalimpah ka urang sadaya di yaumul akhir. Amin. Palamitra, nu saestuna kahirupan teh teu salawasna endah, mun diibarat keun hirup urang teh kawas roller coaster, kadang urang aya di luhur jeung kadang dihandap. Nalika dihandap, saka peungsigana roller coaster teh leungit sababaraha bauna sareng komponenana meureun, janten urang teh calik wi dihandap, hesi bade naek deui teh. Tah kumargi hirup teh teu salawasna sugema, nya urang kedah salawasna ngagaduhan sifat sabar, terus kerja keras bari nyuhun keun pitulung ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ye ayyuhaladna amanustan bio beri waolah, innallaha ma'aubirin. Nuhartosna. Hei jalma-jalma anu iman. Nyuhun keun pitulung ka Allah, kalayan sabar sareng salat. Saestuna Allah maringan jalma-jalma anu sabar. Surah Al-Baqarah 153. Duh hapunten ngalantur Mang Agusti mahnya, mangga bilihnya kolong waktos urang braal kana dongeng. Leuweung larangan. Bagian ke-17. Wilujeng tepang Dewi Palamitra. Hayu urang teras keun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangu keun kumaha salajengna Yieu si Margono, braal ah. Gusti Allah, maha adil dina ngahukuman umatna. Aya hukuman anu diengkekeun atawa dianjukti keun hiji dosa, aya hukuman anu dikontanan jeung dikiridit. Nitnah, zinah, ngabohong, maling, jeng sajabana. Bisa jadi teu kapanggi jeung luput tina wawales di dunya. Sok sanajan, tetep bakal meunang wawales anu satimpal di akhirat. Margi moal aya hiji oge kajadian anu luput tina kakawasaan mantenna. Saluyu sareng dawuhan NU Maha Suci alamu ema baina aidihim wa ema khalfahum. Allah maha uninga kana sadaya perkara anu ku aranjeun ditembrakeun sumawona perkara anu ku aranjeun disumputkeun. Tapi, aya hiji dosa, anu bakal langsung meunang hukuman di dunya, alias dikontanan. Oge moal luput meunang wawales jaga di akhirat. Nyaeta dosa duraka ka anu jadi indung bapa. Hiji anak anu geus wani milaraan indung bapa. Samemeh datang ajal, manehna bakal meunang ka nyeri anu leuwih-leuwih di dunya. Atuh di akhirat, azab Allah geus nganti-nganti. Nauzubillah. Ridlollah efi ridlol wa aludain wa suhtulloh efi suhtil wa alidain. Ridlo Allah, aya dina ridlo indung bapa. Bebendon Allah, aya dina bebendu indung bapa. Haliu anu kiwari karandapan ku Margono. Hiji budak anu wani rek ngalakukeun pagawean anu kacidanircana, ngagadabah kahormatan nu jadi indung. Samemeh maksud angkarana kalaksana, Allah geus mere hukuman ka Margono, ngaliwatan supata anu kaluarti pangusi leuweung larangan. Jiri Margono anu kiwari salin jinis jadi anjing hideung, neu teup nyiratmi. Panona anu burahay beureum, neu teup keudeu. Kawas ngandung kahanjelu, anu kacida gedena. Cumungung eta anjing babaung. Sorana melewung, bangun ngandung kasedih anu pohara.
Geus kitu, eta anjing ngagagleng, nubruk jendela kamar. Terus ngabelsat lompat, maulah poekna pauting. Nyi Ratmi, anu ti tadi jiga keunaku sirep, kakara sadar. Waktu eta anjing, geus ngereles, diteuraui beledbekna pauting. Margono, anaking. Nyi Ratmi, ngajerit. Geus kitu, ulah hek. Nyi Ratmi, teu inget di bumi alam. Kunaon ari Nyai? Lurah Wikarta, nyabakan tarang Nyi Ratmi. Manehna kacida hemengna, waktu balik ti kota, kasampak nu jadi pamajikan, awakna ngadeg-deg jiga anu keur muriang. Tapi, awakna cambewek tiis. Kesang tiis, nyorolok maseuhan sakujur awakna. Panon Nyi Ratmi, buburi lengan. Biwirna teu daek repeh, sasar. Margono, anaking. Anjing hideung. Eta ucapan anu kaluartina biwir Nyi Ratmi, teu eureun-eureun. Lurah Wikarta, ngahuleng ngaraga meneng. Tunda kaya Nyi Ratmi anu kagegeringan. Pon kitu Dewi Lurah Wikarta, anu keur dilempudan ku kahemeng. Urang teun-deun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ninggal keun, mangsa datang sampaur Dewi. Ayeuna urang tutur keun lampah Margono, anu geus salin rupa jadi anjing hideung. Sanggeus tepi ka sisi lembur, eta anjing ngarandek. Terus cumaguk. Teulila, cumungung babaung. Sorana panjang, melewung. Melas-melis, neuperuskun simpena pauting. Tina juru panon eta anjing, ngalembereh cipanon. Wanci ngagayuh ka janari. Eta anjing, mimiti ngerasa lapar. Kadorong ku nalurina. Ieu anjing, ngadiu keutan kandang domba. Harita keneh, lumangsung hiji keanehan. Ilaharna, lamun domba atawa hayam didiu keutan ku sato anu rek ngamangsa, eta sasatoan, bakal kagarewah keun. Ting berele, ting garapak. Tapi, seolah-olah aya nu nyirep, ewo hiji oge domba anu ngaberele, hayam anu ngagarapak. Hiji Dewi keanehan anu lumangsung, kai anu dipake palang kandang domba, molonyan ku sorangan. Margono, anu kiwari ngawujud anjing hideung, kalawan laluasa asup ka eta kandang. Ngadiu keutan domba jalupang badakna. Geus kitu, grewek. Diuhung eta domba digegel ku ieu anjing. Dicekek ku huntuna anu rang deteng. Panon eta domba, ngaburileng. Teulila, kusek. Ieu domba ngaleupas keun nyawa. Ningali mangsana geus perlaya, anjing hideung, ngaleupas keun gegelanana. Saterusna, lumangsung hiji kajadian anu mata kukurayeun. Sanggeus ngaleupas keun gegelanana tina beuhaung ieu domba, anjing hideung, ngagegel puhu pingping mangsana, terus dikedut keun ka tukang. Krep, bret. Sakali ngadudut, eta puhu pingping, langsung pegat. Misah tina warugana. Getih, ngacer. Satuluna, ieu anjing ngabelesat ka tempat anu poek, mawa puhu pingping mangsana, anu geus ngababatang ngajampana bugang. Rajapati, dimimitian. Waktosna palamitra CF, tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,